Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya-baraya nu dimana ayana. Jadi ayeuna Bang Asyak di Bandara Soekarno Hatta. Jadi insyaallah ya bade ngarantau gitu nyabat 3 tahun insyaallah ka Jepang gitu ya. Bang Asyak teh sorangan ya di Babaturan itu. Anjay Al Katri. Say hi dulu Al. Nulaina itu ke ngecas HP ya kenemuan lah pesawatnya ke jam 4 cenah mah ke Malaysia heula transit. Oke. Ikuti terus di Sunda Gakure. Oke. Berangkat jadi berangkat mantap yo berangkat barudak gas ke pesawat mana woi anjay ketemu Filipin dulu guys. Malaysia lah, kita ke Malaysia dulu nih, Kuala Lumpur betul yo jadi barudak ieu urang saya dina pesawat ieu tujuan arek ka Malaysia heulanya ke Kuala Lumpur transit ke beres di Kuala Lumpur karena ke Osaka Kansai Jepang. Oke, diikuti terus. Oke, barudak mantap. Akhirnya setelah penantian beberapa tahun, pasang surut suka duka, akhirnya kita tercapai dulu. Kali ini kita berada di Soekarno Hatta untuk transit ke Malaysia, ketemu Upin dulu. Nah, habis itu ketemu Naruto. Ya, doanya teman-teman. Dahar. Balik dari Bang Asya ya, Bang Asya nges dugi di Kuala Lumpur Malaysia transit lah jeung barudak ge. Oke, lanjut deui barudak sakau ieu mah. Malamnya pergi jam 10 OTW ka Osaka. Kumaha Pak Oki? Level gaskeun anjay. Yo barudak jadi ayeuna urang ieu keur di Malaysia nya keur transit di naik bus running di bandara ge. Ieu mangkuli ngan tiket oge. Makanya pokona mah ribu tengah puluh itu tukang. Jeung geus hinyai kieu ye bentukan engera nepi. Itunya kemarin bilangnya ada kita Malaysia ka Osaka. Ikuti terus saya. Malaysia ini bos. Bismillahirrahmanirrahim baraya jadi ayeuna urang beres transit di Malaysia naik lanjut ke Osaka. Yuk ikut terus mantap. Well. Yo barudak jadi ayeuna geus nepi di Jepang ya aduh itu nu kana urang sare. Jam berapa jam 6 tuh